Jangan bimbing sosok siluman penghuni mustaqim. Jagoan kehancuran Radeung tolong Radeung. Rasakan hulu balang iblis ya. Ulah hilap subscribe, like, sareng komen apa miarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng betepang dangu dari serang akinya di acara dongeng Sunda tikan naga tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Tekirang sapapaosna sehat lahir sinarang batin jemar manah gampil rizki oge tebih tina balai syata dilancarkeun gone ngalaksanakeun ibadah saumna masih saraum kan pamirsa insyaallah pamirsa dongeng tepas Sunda mah saroleh balager saraum rajin saumna ge nya taramat disarangan deui sareng aki disarangan deui ku dongeng sanjaya pamirsa anu nuju lalasonnya anu ngantos sahur anu nuju popolah masak nyiapkeun kangge sahur anu bade sahur oge nya disarengan ku aki bari ngadongeng mugi-mugi urang sadaya atuh dilancarkeun tuk dugi ka Idul Fitri nya dinten boboran ke Par samakna pamirsa ulah hilapnya di subscribe di toyol tombol loncengna oge di share di pairan serta di like. Par samakna sor aya kolek cangkaleng pamirsa sareng kolek cau. Mangga kaparayun sadayana prung Sanjaya cumarita ka Mahkota Dewi. Ingat Mahkota Dewi. Pikeun kuring babari pisan lamun rek nana saanjeun. Tapi kuring teu ngalakukeunana. Sabab kuring mah lain jalma bejat jeung kejem kawas anu dituduhkeun ku anjeun. Rubah anggapan anjeun eta. Kuring teu nana saguru anjeun. Kuring ukur papanggih sarta ngobrol sakedeung jeung Nyai Serampang Wilis teh. Mahkota Dewi ngahulang. Dirasa memang omongan Sanjaya teh aya benerna. Sakitu manehna geus taya daya ge. Sanjaya teu boga niat kumaha-kumaha. Malah manehna anu nulungan nyageurkeun dirina. Nyahirna Mahkota Dewi teh sadar kana kasalahpahamanana. Mahkota Dewi ngarahu tandaning hanjelu sanggeusna ngasupkeun pedang kana sarangkana tuluy manehna pok nyarita. Lamun bener lain anjeun tuluy saha atuh nu narasa guru teh? Aya kemungkinan si tapak siluman. Sabab tadi guru anjeun teh ngudag si tapak siluman. Sanggeusna gagal ditandasa ku tilu peso racun anu ceunah mah ceuk guru anjeun eta peso teh milikna tapak siluman.
tilu peso maut eta harita bisa ditewak ku kuring samemeh nancep kana beheung guru anjeun. Tapak siluman gerendeng mah ku Tadewi. Can lila guru pernah nyaritakeun ngeunaan muncul nasi tapak siluman. Tapi guru teu nyaritakeun lamun boga masalah jeung manehna. Resi pakar pantun kedalisan. Di mana rayon guru anjeun ayeuna mah ku Tadewi? Di belah kulon. Kayan layon guru teh pikasediheun pisan. Sakabeh dagingna hancur, buyatak. Tapi bagian jantung jeung anu sajana mah wutuh, sirahna oge wutuh. Layon guru kawas anu kalengitan raga ukur nyesa sirah jeung eusi jeroan awakna. Ilmu bojang rampak. Cek resi pakar pantun bari katempo regeng. Ilmu naon eta teh? Tanya mahku Tadewi penasaran. Ilmu anjelanna si tapak siluman. Eueuh tokoh sejen anu boga atawa mibanda eta ilmu iwal ti manehna. Resi pakar pantun rek nyarita deui tapi teu tulus tarangna ngaradak kerung. Beuki lila beuki tambah kerungna. Harita resi pakar pantun ngarasakeun aya tiupan angin anu beda teu kawas biasana. Mahkota Dewi teh sempat ngerasa curiga nempo rubahna paroman resi pakar pantun. Tapi manehna teu pati madulian. Mahkota Dewi boga maksud rek ninggalkeun eta tempat. Kuring mah rek amitan, Aki. Rek ngurus layon guru. Keheula. Resi pakar pantun ngahulag. Aya nu aneh di patempatan. Ulah jauh-jauh heula ti kami Mahkota Dewi. Ucapan resi pakar pantun nyen curiga pikeun Sanjaya. Aya naon Aki? Tanya Sanjaya penasaran. Rasakeun siupan angin ayeuna Sanjaya. Lawan resi pakar pantun. Bari paromana tambah regeng panonna rutret kaditu kadieu. Tiupan angin beuki tarik. Sanjaya ngarasakeun hawa panas anu niup ka arah hareupeunana. Mahkota Dewi oge mimiti ka tempo regeng, manehna tanggah neuteup ka luhur. Nyatana dangdaunan di luhur tangkal mimiti rubah jadi koneng, tuluy layu. Kadal ginting gancang asup kana legokan dina batang tangkal kai anu badag bari tetep ngagandong menik. Angin ieu lain angin samanea. Gerendeng resi pakar pantun kawasan nu nyarita ka dirina sorangan. Tiupan angin beuki tarik, dangdaunan anu geus layu, mawur halaliber. Hawa panas beuki karasa dina kulit maranehna. Mahkota Dewi geus nyakelan gagang pedangna sayaga pikeun dicabut sawaktu-waktu. Runtah jeung dangdaunan garing anu aya dina taneuh ge kiwari mawur haliber. Tapi dangdaunan jeung runtah hiberna teu nuju ka hiji arah. Runtah sarta dangdaunan garing teh muterna muih ngurilingan eta patempatan. Kawas aya angin puyuh anu datang lalaunan, beuki lila, beuki tarik, beuki nimulkeun sora anu ngaguruh seah muih puputeran. Sanjaya lungah ringgeuh ngadedengekeun sora anu beuki ngaguruh tarik. Sanjaya, sayaga, aya anu ngarajang ka urang. Gero resi pakar pantun bari katempo regeng. Sanjaya harita sempat nyarowok. Menik, di mana anjeun Menik? Kadal ginting anu ngagorowok nembalan. Manehna di dieu ajang kuring Sanjaya. Teangan tempat anu aman mangkada. Ngos, kami aman di dieu. Seorna angin beuki syah pikasieun. Terangkalan pating pelanot kawasan urek didudut ku kakuatan anu henteu katempo.
Gerakan angin anu muih beuki ngagancangan. Mahkota Dewi kapaksa nguatkeun kuda-kudana. Pedangna geus dicabut, manehna yakin lamun angin nu datang teh angin kiriman ti batur nu rek nyilakakeun. Teangan, pacakelan, iya angin lain ukur panas tapi bakal ngahiberkeun urang, cek Sanjaya ngagero. Mahkota Dewi gancang ngadegetan ka Sanjaya anu geus nyekelan kana hiji tangkal kai. Kuda-kuda Sanjaya rada dongko pikeun nahan tiupan angin nu beuki tarik. Si Pakar Pantun oge sarua kuda-kudana rada hanap. Leungeunna sinakep dina dada, jubahna diantep kekelebetan diulinkeun ku angin. Nah iya kiriman ti si tapak siluman gitu, tanya Mahkota Dewi ka Sanjaya. Kuring teu apal Dewi, leuwih hade cekelan leungeun kuring sangkan anjeun teu kahiberkeun ku angin puyuh ieu. Walon Sanjaya atuh gap bae. Mahkota Dewi gancang nyekelan leungeun Sanjaya. Resi Pakar Pantun harita ngagero. Sing ariat nya kawehan, kuda rek ngalawan di angin. Manggadal, gero Sanjaya. Aman, tenang, aman. Tembal kadal ginting tina legokan batang tangkal gede. Era tangkal kai luhurna mah pepelan nodan katiup ku angin tapi handapna mah sika tempo keker, moal tepi kajebol kadudut ku angin gede ge. Aduh. Si Pakar Pantun ngagoak bari ngagerak-gerakkeun dua leungeunna. Kunaon aki? Tanya Sanjaya. Iyo angin teh ngandung bubuk beling panas. Walon Resi Pakar Pantun. Silaka. Kerendang Sanjaya bari leungeunna tambah pageuh nyakelan batang tangkal kai. Mahkota Dewi gancang ngagero. Jurus angin puyuh neraka. Sigana teh jauh ti dieu aya si Dewa Semprong. Di mana anjeun teu pika nyaho? Kuring apal kana jurus-jurusna sabab Dewa Semprong teh dulu sapaguruna Nyai Serampang Wilis guru kuring. Aduh, si Pakar Pantun ngagoak deui. Mahkota Dewi katempo reuas. Sora-sora eta teu kahartieun ku Sanjaya nu teu nempo. Manehna teu bisa ningali kayaan Resi Pakar Pantun. Kunaon aki Resi Dewi? Awakna mimiti getihan. Sigana anjeunna teu kuat nahan angin anu ngandung bubuk beling panas ieu. Cilaka pisan lamun gitu mah. Sanjaya gancang nyorowo ka Resi Pakar Pantun. Gancang ka dieu ki. Nyamun di belah dieu. Tapi Resi Pakar Pantun kalah ngagerakkeun dua leungeunna ka luhur rada nyangigir bari katempo ngageter. Manehna ngerahkeun tanaga jerona pikeun ngalawan amukan angin puyuh neraka eta. Sorana ngagerung tarik mani panjang. Daun-daun garing anu muih puputeran eta jadi sumebar ka sagala arah. Rupana Resi Pakar Pantun geus sasi ngaluarkeun tanaga jerona pikeun ngalawan kakuatan angin puyuh neraka. Pamirsa sadayana, ulah hilap ieu dongeng teh dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kangge pamirsa nu resep gula galeuh online nya balanja online di Shopee atau napi di Lazada mangga. Balanjana tiasa ngelangkungan dongeng aki. Klik wae salah sawios produk anu dipajang di dongeng aki atau napi di salah sawios link anu aya dina deskripsi dongeng. Sawantos diklik salah sawios barangna pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau napi Lazada. Saparantos lebet mah pamirsa bebasnya bade gulah galeuh naon bae teu langkung sakahoyong pamirsa. Jadi wajibkeun ngagaleuh produk anu diklik pamirsa eta mah mung jalan atau napi pantonya kangge ngaliwatan lebet ke aplikasi Shopee-na atau napi Lazada-na. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun pisan.
Kanu parantos ngarojong, kanu parantos balanja online ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Hatur nuhun, urang keur ieu deui nya dongengna. Brung Galombang badai keluar tina dua leungeun resi pakar pantun dibarengan ku haseup biru samar-samar. Haseup eta oge muih ngurilingan tapi arahna patukang tonggong jeung arah putaran angin puyuh neraka. Kuring rek mantuan heula akhir sih cek Mahkota Dewi bari ngalepaskeun cekelan kana leungeun Sanjaya. Mahkota Dewi maju sababaraha lengkah tuluy ngulinkeun jurus pedangna. Sora pedang ting hariung teu pegat-pegat. Hiung 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 hu 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 wing 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 hu. Relap bledog jeleget buat pedang eta teh ngaluarkeun cahaya biru kawas gelap ting barasat. Cahaya biru anu ting barasat eta kawas ngabentur hiji kekuatan hebat. Nyembulkeun sora ting beledug ting beledag ting jelegur anu tarik pisan. Taneuh kuat ingeung kawas anu diamuk kulini sedangkeun panon poe jadi haleungheum kawas anu katutupan ku halimun. Mahkota Dewi masih terus ngulinkeun pedangna. Cahaya biru kawas gelap masih ting barasat ting torelap ka sagala arah. Kulit awakna Mahkota Dewi katempo beureum kawas anu kabeulem ku hawa panas anu karasa beuki nyong kabae. Angin nu datang galahkah beuki narikan. Hawa panas beuki karasa nyimbutan eta patempatan. Kulit tetanggalan ting peletek tuluy ting purungkut kusabab hawa anu beuki panas. Sanjaya sempat regeng sabab awakna karasana kawas anu dibanjur ku cai anu ngagolak. Bahaya pisan lamun aing teu gancang milu campur pikeun ngalawan ieu angin setan. Geuntes Sanjaya bari gancang ngawatak aji sayuti angin anu dibarengan ku nyalurkeun hawa murni salju geni kana dua leungeunna. Sanjaya muka dua leungeunna tuluy didorongkeun ka luhur. Syor gelebu. Angin puyuh liliwukan keluar tina leungeun Sanjaya galunggu. Angin puyuh tina aji sayuti angin teh leuwih tarik muihna. Tibatan angin puyuh neraka sareng ngandung hawa anu kacida tiisna sabab dibarengan ku hawa murni salju geni. Dua kekuatan angin puyuh anu beda hawa teh silih linih. Sorana ngaguruh ngagerung. Kawas anu rek kiamat. Langit kawas rek runtuh, taneuh rek dijungkir duanana sigana bae sarua embung elehna. Tungtungna mah bentrokna dua kekuatan angin ciciptaan teh nimbulkeun bitu anu ngabledug dari kacida kawas gunung anu bitu. Bledug buar jelegur. Resi bakar pantun maclang kapangpengkeun tuluy labuh gugulitikan. Sedengkeun Mahkota Dewi mental ka tukang tuluy nenggar tangkal kai tempat nyumputna kadal ginting jeung menik. Tetanggalan anu sajena rarungkad kacarabut jeung akar-akarna. Rarubuhna tetanggalan maksa keluarna hiji bayangan corelat kalayang jeleg. Eta bayangan hejo teh ajeg nangtung tuluy ngahehe seuri. Suara
si eta nyieun menik jadi ingat ka si Dewa Semprong. Pasti manehna si Aki Ompong eta, cek menik ka kadal ginting anu harita kasieuna. Kadal ginting beuki mundur manehna teu sadar lamun menik teh aya di satu kangeunana atuh menik jadi kagencet ku batang tangkal kai. Menik anu keheul teu nyarita deui langsung we ngeplak sirah kadal ginting hiu plak. Aduh. Kadal ginting ngagoak tuluy gancang maju salengkah. Menik langsung nyarekan. Ngarasa ngagandong karung beas mudanya mamang mah. Sangeunana bae dipepetkeun ka tukang. Uing meh bae mejrel ya, maot teu bisa napas Mang Kadal. Nya tapi ulah main keplak sangeunana atuh, yeuh. Da ieu teh sirah kolot menik. Uing mah teu apal lamun amang geus kolot pan uing mah teu bisa nempo. Ulun menik sangeunahna. Kadal ginting teu katatuluyan ngalayanan ka menik anu memang pika keheuleun. Pika keseleun lamun teu apal sifatna mah. Perhatianna manco ka tokoh kolot di jubah hejo anu sirahna meh dugul bolenang. Wah, satanjeun Dewa Semprong, sentak Resi Pakar Pantun anu memang geus wawuh ka eta jalma. Naonnya anjeun teh narajang ka kami kawas kieu. Urang mikayang udah kelitik eta. Kalau si aki-aki di jubah hejo anu tayalian memang Dewa Semprong nunjuk ke arah menik ku tungtung tongkatna. Kadal ginting jadi salempang menena mundur salengkah deui tapi sirana dikeplak deui ku menik. Sok agencet teh uing kana tangkalnya. Sanjaya ngarasakeun aya gerakan gancang ke arah gigireunana. Manehna apal di gigireunana eta aya tangkal kai anu dipake nyamuni ku Kadal ginting jeung menik. Sanjaya yakin gerakan aneh eta anu gancang pisan. Pasti gerakan si Dewa Semprong anu boga tujuan ngarbut menik. Wes kolebat, jawara pedang Dewa gancang ngagunakeun gerak silumana. Pikeun motong gerakan Dewa Semprong bari ngolebat Sanjaya ngawatek tenggelan Karang Sewu. Akibatna kadua awak anu sarua gerak dina gerakan anu kilat eta tubrukan pateungar di tengah jalan. Wut, ceger, beledak, gabrus, blug. Duanana sarua bareng maclang tuluy labuh. Sanjaya mah gancang tepak deku geus labuh teh. Orolo Sanjaya ngutahkeun getih kentel lalambaran tina bahamna. Manehna kasodok ku tungtung tongkatna Dewa Semprong anu ngandung kakuatan nu bahaya. Sedengkeun Dewa Semprong sorangan utah uger, bahamna nyemburkeun getih sager. Beungeutna anu karijut jadi geuneuk samu biru. Rupana dadana sempet katotog tarik ku peureup Sanjaya anu dieusi ku Aji Karang Sewu. Dewa Semprong ngutahkeun getih lumayan loba. Saha nu keur nyiram eta Mang Kadal? Tanya menik. Si Dewa Semprong nik. Ulun Kadal ginting. Manehna teh tubrukan jeung Sanjaya langsung nyiram utah-utahan. Dewa Semprong sibuk ngubaran tatu di jero awakna. Manehna sila heula bari ngalirkeun hawa murnina. Kasempatan eta teh dipikeun ku Sanjaya manehna ge ngubaran heula dirina tuluy ngubaran Mahkota Dewi jeung Resi Pakar Pantun anu kulitna asak karerap ku angin panas. Kakang Adi Gama, cek Resi Pakar Pantun anu geus jag-jag deui nyarita ka Dewa Semprong bari nyebut ngaran aslina Dewa Semprong. Geunyan kalakuan ieu teh Kang. Kurage apal. Anjeun moro uteuk eta budak. Tapi lengkah akang nyemongkeun kapribadian akang. Jeung jiwa akang anu kula apal tiba heula ge akang teh jalma nu wijaksana Kakang Adi Gama.
Kula geus bosen jadi jalma nu wijaksana. Walon Dewa Sempro. Nu penting ayeuna mah kula teh teu nepi tiwas di leungeunna si Tapak Siluman. Katinggalna yang sieun pisan ku si Tapak Siluman, cek Mahkota Dewi. Ya, kula teh memang sieun. Sabab heula kula pernah ngihan makamna si Tapak Siluman. Kalau ginting jeung anu sajena sareuri. Kunaon tepi kakang ngihan kuburan Tapak Siluman, tanya si Pakar Pantun. Meh, manehna teu bisa udang deui maksud mah. Ayeuna kalaka hirup deui. Pasti manehna nyaho. Lamun kula baheula pernah ngihan kuburan anak. Pastina kula bakal dijadikeun sasaran kaganasanana. Usaha beta. Kula kudu ngalapisan gedih kula ku teu saurang budak. Walon Tapak Siluman. Jina kaayaan keur kitu. Hiji bayangan beureum ngolebat ka tengah-tengah riungan. Kolebat, jorelat, jeleg. Geus nangtung saurang awe tengah tubuh. Samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuhunna nyekelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehehe, kabeneran pisan keur ngarariungnya deh. Ieu kangge saur ibi nyandak ieu tuh. Pais impun karesep si Aki Resi. Hehehe, pais surang aya, pais lauk nila aya ngan awas bahaya nila mah. Soalna satitik wae ge bisa rusak eta susu sebelanga. Komo meureun lamun nilana 1 kilo atau 2 kilo nya deh. Hancur lebur meureun nya. Peternakan sapi ya. Deh. Khusus nama sapi susu nya. Pamirsa atuh sok diborong ya. Tah aya sambal goreng ati, pamirsa aya empal, aya rendang, aya segala macam pokoknya mah. Leupeut oge nyanak tah ibi. Aya gehu hanet keneh. Sok pamirsa tuh dah ieu teh tos wancina ieu saur. Para pamirsa. Kuno rajulna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya dina lalakon Tapak Siluman bagian ke-18. Cak urang teuneun heula dian eulem sieum gesan sampeureun. Urang tunda heula dian juang siang gesan alaeun urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Pamirsa hatur nuhun kana kehadiranana nya, kana mancona, kana rojonganana anu satia ngantosan pedaran dongeng-dongeng Aki, hatur nuhun pisan. Satacan Aki Hamid Munggur sakedapnya bade ngabsen heula nu tos hadir bagian kamari. Aya saha wae, aya Ahmad Soleh oge Kang Dani Sujata di Bandungna, Teteh Rokaya nu satia manco nyarangan Aki ti awit tikawit Aki ngadongeng kepungkurnya. Kang Surya ti Bogor oge hadir manco, hatur nuhun ecengna. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco selalu, hatur nuhun amin pidoana nyarangan Aki teras kitu oge Kang Undaka Panyawangan di Jakarta Timur. Amin amin ya robbal amin. Doa nu sami Kang Undakanya oge Bagus Muklis di Bogor. Langgoko United anu ngawilujengkeun ngalakonan ibadah saum sauna dina sasi siam ieu hapunten tina samudayaning kalepatan. Sami-sami nya Kang En Philip di MS 13 Cibiru oge Kang Ade Sukarnana di Bandung. Kang Jaya Subana di Jakarta Timur, amin hatur nuhun pidoana, amin amin ya robbal alamin. Kang Asep Rahmat oge nya hadir manco sali. Kang Tajudin Pijit di Palihan Sumedang, aya Kang Nang Nurholis di Tegal Tea, masih Satya Salamina, ieu Kang Dedi Juhendi oge di Garut nya hatur nuhun. Kang Dede Sulaiman, Kang Dharma Tea di Sapan Ciparai hatur nuhun. Aya Gaisan Alip di Sompet Garut. Teteh Esther Adelaide anu Satya Salamina hatur nuhun pisan. Padidin oge nya hatur nuhun. Jang we hadir selalu nyarangan Aki oge Teh Yulina Belya. Mancomania Sajati di Palihan Tasikmalaya. Mancomania Satrasna di
palihan Ciamis teteh tami malihat ya oge teh Intan Ramadhani ti Garut. Aya Kang Setia Budi Jawara Kopi Sakti di palihan Tasikmalaya teh Lina Imut di Bandung oginya. Mancomania Sajati ti Bandung kitu oge Kang Agus Sumantri anu ti Mancomania Garutna. Kakang Prabu Arjuna anu ngagegeh Banjar hatur nuhun nyarengan akit rasya. Mancomania ti Banjar. Pangitan sakitu heula anu kapihatur pamirsa kinamit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.